Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dari jam makan kami. Ya, ayo mau kami yang review makanan. Jadi kita kue corong. Kue corong, perindapan tuh pertama-tama terigu, terus ke terigu teh ditempe-tempe sama kerapi ulah dikerutan, tuh ulah por dikerutan, terus ditimbang, diemple-emple tuh si namanya rata. Terus serata diberi olesan jika tepung terigu atau pemanis buatannya gitu. Misalkan air rasaan, terus dipindahkan ke wajan, tuh dicetak, terus dicetak, tuh dirapikan hiji-hiji, mesin rapih tinggal untuk diberi cai di banjur. Ulah poho di deprek-deprekan oge deui. Tah semat kieu, tah ieu dipotongana si mamangna karapih kieu nya make alat kieu. Tah pindahkeun tuh ku si mamang ieu tukang gulung. Gulung kana corong. Tah ieu jadina atuh aya selean di tengahna sing tengeuna.